tuh benar gimana orang suka dengar. Kita boleh. Lumayan ya asap ya. Untung kabur katang mah aku sareng mana dia mah. Kumpil dia. Halo. Pe oi. Lumayan tuh asap tuh. Wih, di kamar ngehir kia. Untuk kita kapangi kucara ya, ung kapangi kucara mulai tuh gorowong mah. Aduh. Dia kena ngalah cau tuh kabar itu tuh ah. Si kucu sedot di cau ge jika mas asap tuh ge. Aduh. Oh, palingan iyo ning nu hiliuran wae teh. Oh, palingan asak ning misalnya iya nu si Edi gitu. Kemana si Edi nanya? Oh. Ah, kubuk aing ah. Par, tirukeun di dia mah. Ah, dengan gorak kene ieu oge. Tah, ieu cunang ka ieu kieu kene di sakana sabulanan deui mah. Dia nama. Oh, sudah ada sarasap tinggi ya. Itu kurang ya mayo. Tapi gitu kene deh. Oh, ke barang jangan gitu tuh ah. Wes ah. Deui we tempo deui ah ada deket ieu mah ka kebon ge. Baru ngit ah. Kebon baje di kebon, aduh, di sungit ya nangka, aduh. Oh, aduh dah. Asap atuh. Oh, asapnya sekarang mau guna. Oh, ya untuk we kapangi. Oh, di mana kan? Oh, di kebon jadinya. Dewae, kuat eta mah kuat melenghir kieu asap dina tangkal menggunanya. Oh, naon baje hayang? Oh, atuh. Oh, ya atuh hayang we ya. Oh, ya lah bawa we. Atuh masa potong ewan. Ya kagok lah sok ieu keur baje lah hayang we. Oh, sok. Nuhun atuh pi, aduh. Oh, bawa we ka ditu lah. Oh, nuhun pi. Oh, sok waje lah. Alhamdulillah euy. Menang nangka aing. Duh, nangka teh mah euy. Ka mana nya? Saha nu nyokot euy? Udah eueuh di luhur ge. Dinya eueuh deui. Saha nu nyokot? Da si Api kadi sebutkeun aya si Api da teka tempo lewat si Api. Biasana si Api nu sok babaraksak teh. Tapi teka deuleu. Teka deuleu ka dieu si Api teh. Sama nya euy. Wah, kitu anu mawa mah. Kenapa dah pamajikan masih dicokot ke pamajikan? Alhamdulillah si Api jeung meresan kalau coba gede duh. Dibandingkan yang si Edi manis tengkeng. Kudu dibeli aja mah. Dek ya mah. Weh, baje. Bawa naon eta? Bawa nangka. Kira-kira ka dia. Nah, jika nangka nu urang ieu mah. Si Api ulah mah pamere. Urang teh mala. Ditunda di saung. Sebat eta nempo cau. Balik deui nangka geus eueuh. Atoing si Api. Besok ka dia di mana urang? Ya mana urang. Oh, tah beda suka teh kieu. Ya mana urang da dibere si Api atuh. Si Api. Oh, atuh benar gimana urang suka dengar. Eta baje. Tapi kan eta nu urang kan nyeukeun baje. Alhamdulillah. Nah, teh nempo si Api liwat urang mah. Urang ku baje secara mat bae. Amo mungkin baje da ke secara mat mah. Sareng maharam jadah dua anak lagi merendah. Aduh liteuy ngateu pada ge nangka lah. Capek we aing merebut nangka buruk lah.